Panon katingali berem sabulan tedaek berem malahan ngosongan beteng muasaan imbit ageng rasa bogoh tiba retok rasanya tiba heula ari abdi nu cintana manehna anu ngewana nutur imbit ageng jadi nambahan kaludeng bareng jeung nu imit ageng jadi ubar nyeri beteng ieu mah ukur ngalagu sanaos teu pati lucu pilih aya nu kaganggu hapunten ulah rek bendung panon katingali berem sabulan tedaek berem malahan ngosongan beteng muasaan imbit ageng rasa bogoh tiba retok rasanya tiba heula ari abdi nu cintana manehna anu ngewana nutur imit ageng jadi nambahan kaludeng bareng jeung nu imit ageng jadi ubar nyeri beteng ieu mah ukur ngalagu sanaos teu pati lucu bilih aya nu kaganggu hapunten ulah rek bendung panon katingali berem sabulan tedaek berem malahan ngosongan beteng muasaan imbit ageng rasa bogoh tiba retok rasanya tiba heula ari abdi nu cintana manehna anu ngewana nutur imit ageng jadi nambahan kaludeng bareng jeung nu imit ageng jadi ubar nyeri beteng ieu mah ukur ngalagu sanaos teu pati lucu pilih aya nu kaganggu hapunten ulah rek bendung panon katingali berem sabulan tedaek berem malahan ngosongan beteng muasaan imbit ageng rasa bogoh tiba retok rasanya tiba heula ari abdi nu cintana manehna anu ngewana nutur imit ageng jadi nambahan kaludeng bareng jeung nu imit ageng jadi ubar nyeri beteng ieu mah ukur ngalagu sanaos teu pati lucu pilih aya nu kaganggu hapunten ulah rek bendung